Sagenah keneh jadi HP-nya eutik-eutik dipencet, eutik-eutik disentuh. Mun beak baterai burubuk neangan casan. Lah, secara kuring geus 2 poe diantep we. Aya naon, jeung kunaon, nanaonan masalah HP meuni asa riweuh. Sugan teh ngadengekeun pamajikan ngomong teh. Yeuh, Abah, nince teh ti isuk-isuk teh pikeun kawayaki can barang hakana naon. Apan biasa teh Abah teh jam 10 terus ka dieu terus nganteuran. Ai Abah ka mana heula? Nya biasa we, geus ti siambu terus ka kebon, ayeuna kan yang nince. Yeuh, Abah, nince mah eudek Abah ka dieu sore. Eudek Abah teu ka dieu ge teu nanaon. Nu penting mah Abah mere duit. Nince mah butuh teh duit, Abah teu butuh barang Abah anu geus melehoy geuningan anu layu sancan berkembang teh. Angger neng nince mah ti mimiti dikawin, nepikeun ka ayeuna teu insap-insap kana duit teh. Teu insap atuh sekali-kali mah. Bari jeung butuh duit teh keur naon atuh? Yeuh, Abah, nince mah minta duit teh jang nanaon, jang barang dahan. Teu cara pamajikan batur, minta duit teh jang meuli geulang geuning Abah. Nu gede sagede ban beca teh geuning. Cuma kerek nyata jang dahan, esek. Nya hampuran Neng Fitri, Abah teh telat. Itu digawean ku si David. Besar budak satepak, lamun kapanggih ku Abah mah dicacag budak teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng Fitri, naon ka dieu? Abah, uang tutup mulut teh, kuring mamung ditransferkeun, hayang cash. Aya naon teh Fitri? Meuni rareuwas. Teu aya nanaon Neng Nince. Muhun mangga Neng Fitri, engke ku Abah dipasihan cash. Kumaha Abah? Bade masihan artos teh moal. Muhun engke ku Abah dijajakeun. Jadi gitu kelakuan Abah teh. Awas lamun Abah rumpah-rampah kana androk nince, ku nince mah deuk disegel. Awas. Nince. Aduh. Kumaha maehan manuk urang ieu teh.